Acara yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua yang akan dilantunkan oleh Ustadz Faisal Asandami dari Sukabumi. Kepadanya dipersilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Cek. Diam. Ketika orang akan membawakan ayat suci Al-Quran, diwajibkan untuk rehat sejenak, ya, tidak boleh ngomong, ya, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وتتلقى
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنكم وعدا علينا وعدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ما Allah.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti. Marilah kita dengarkan bersama ceramah tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan langsung oleh penceramah kita kepada Kiai Haji Abdullah Arifin Al-Ashikin atau Kiai Arjuda Muda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
kunaha ngahalulang nu molotot teureun-eureun ngoprek HP teureun-eureun coba tuh bareng-bareng jawab Allah tak itu siap ya maaf operator sound system belah mana diukna ya di kolong coba Kang punten ya tong loba teuing efekna ya ameh jelas suarana cek low cek efekna diturunkeun saalit Kang da moal kuro ieu Arjuna mah cek low cek jelas tante jelas coba bareng-bareng jawab Allah didoakeun ku Arjuna muga-muga nu ngajawab Allah lamun bapak-bapak usahana sing dilancarkeun rezekina sing dijembarkeun ibu-ibu ge sarua didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalager tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Yuk nini ngagoak balikan deh barang-barang sing kompak siap ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allah tak kieu pakades akibatnya jika gagal fokus teh mohon maaf lahir dan batin bunda bukannya jelek jawab Allah ma alus ya alus cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dah sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku tengenaheun coba bareng-bareng sallallahu alaihi yo matos dahar apancan oh lapar tante sarua mohon maaf ayahanda bunda segmen belah dia memang kula lain rek ngajak lalagaan Pak tapi jisim kuring ngumajak kasadayana nu hadir di tempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sadayana mampu khusyuk ketika bacakeun sholawat ka Kangjeng muga-muga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin salajengna muga-muga anu ti imahna marawa kabingung kasusah barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah sing dileungitkeun kasusahna sing dihilangkeun kabingungna amin
barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu timahna datang ka dieu mawa panyakit anu liper anu stroke nu nyeri huntu anu rieut dan lain sebagainya barokah sholawat dibacakeun berjamaah muga-muga ku Allah sing dilaleungitkeun panyakit lahir batinna amin anu timahna datang ka dieu teh mararawa hutang ya curiga aing ye ya kiceupna kiceup hutang ungkul ieu beda nu garede hutang mah marake tiungna ge nyara rengsol entong diomekeun atuh beuki kapanggih kunaon atuh cenah Arjuna ieu palebah dia make pipileueun hutang dibabawa ngaji mohon maaf ketika urang tilar dunia ketika urang dipundut ku nu rahayu dicanda ku nu kawasa mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna urang boga mobil moal dibawa maot imah gedong sigrong moal dibawa maot sawah lega moal kabawa maot salaki kasep ibu moal kabawa maot pamajikan geulis moal kabawa maot tapi lamun hutang ketika orang wafat bakal kabawa maut bahkan bakal ditagih engke di poe kiamah naudzubillahi min makana anu timana marawa hutang muga-muga barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah ku Gusti Allah hutangna sing buru-buru lunas utarik beda ieu mah eta anu pangtarikna anu panggedena tanaga seteh makana yuk balikan di barang-barang sing kompak sing khusus sing fokus keluarkeun suarana urang baca sholawat bareng-bareng demi kacintaan urang kapaduka Nabi siap siap puncakna doa barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing menangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bareng sadayana Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sakali deui sing kompak Allahumma sholli ala Allah Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
wa nuril absari wa diyat wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang ngomong-ngomong siap ngadengikeun ceramahna mung satengah jam siap. Sajam 2 jam 3 jam nepi ka maghrib nya da aing teh alabatan wayang golek merenennya. Tapi alhamdulillah dina ieu kesempatan ieu kaula ngaraoskeun bunga anu kagiri-giri bingah anu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina deungeut ayeuna anu ngajadikeun kabungah kasenang pikeun kaula ningali antusiasna urang dieu kana pangajian sangat luar biasa. Alhamdulillah. Sanajan ieu cuaca masyaallah sakieu panas abret-abretan aya nu bari ngageberan awakna sorangan, aya nu make kardus, aya nu make tutup berkat, aya anu make topi budak. Saking luar biasa ketika saya lontarkan satu pertanyaan bahkan tanpa musyawarah langsung dijawab ketika ditanyakan ternyata orang dia mah sanggup ngadengikeun pangajian ti kula mulai jam sakieu nepikeun ka magrib. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka magrib? Siap nepi ka magrib? Siap. Mangga ibu-ibu jeung bapak-bapak di dieu darariuk nepi ka magrib. Hanya urang marek balik atuh mah. Doakeun we ye kulana sing sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Namung ti payun anu ku jisim kuring dipihormat kersana murotibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana. Amin. Wabil khusus segenap jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah teristimewa al mukarram setempat kasepuhan di dieu kersana al-alim al-alamah adaiyan ilallah wa sirajam munira Bapak Ustadz Sotirinya Kiai Satornya. Oh biasa we atulah molotot mah aing salah saeutik mah. Anu pangapunten teu bisa disebutkeun arana hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Anu sami-sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Tambaga ieu leres. Intina dulur urang doakeun heula ieu para kasepuhan, para guru-guru urang sadayana, para kiai ajengan asatidah khususna nu hadir di ieu patempatan muga-muga ku Allah sing diparanjangkeun umurna. Amin. Sing dicager-bagerkeun dohir batina, digampilkeun milik sinareng rizkina, dibarokahkeun ku Allah ilmuna, soleh-solehah para putra sinareng putrina, husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oge teu kakantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah, dari mulai bawahan nepikeun ka atasan Bapak RT kali Bapak RW na, wabil khusus kersana pun lanceuk nyatana Bapak Kades Anda ku anjeun, oge kersana Bapak Camat Bapak ibunya. Oh Bapak kersana Bapak Camat beserta permaisurinya
Sabab kulanya hote tadi itu ibu camat cenah yang dipoto, oh berarti pamajikan camat eta mamerenya. Alhamdulillah sadayana oge Bapak Babinsa anu parantos ngawal perjalanan jisim kuring ti jalan coran anu sakitu ditutupna aing hese asup. Alhamdulillah berkat ketegasan beliau aing diasupkeun. Oge Bapak Kapolsek saumpamina aya anu ku jisim kuring dipihormat Bapak Kesra oge pangapunten teu tiasa disebutkeun jabatanana hiji-hiji namung teu ngurangan rasa ta'zim kaula dina ieu kesempatan kamarantenana. Urang doakeun heula kurang sadayana muga-muga ieu para aparatul pemerintahan ku Gusti Allah sing dijaradikeun pamimpin anu mampu nyandak masyarakatna ka jalan mardhatillah amin. Teka kantun ibu kali bapa sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana raridhalillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua panangana hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan kaula yakin ibu ejeng bapa hadiran ka ieu patempatan tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia bener tah henteu Bu bener tah henteu Pak hampura tingali heula ka hareup urang lempengkeun heula tikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawab nama arek ngaji ditaros ngawalerna mah Pak bade ngaos tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doang betul kadenge ku aing pas begitu liwat ka dieu eta nini nempuan mobil nu mana si Arjuna teh. Pas begitu keluar ya Allah meuni nyeletuk kana hate ya Allah sugante Arjuna teh jangkung badag ai rukutuk teh sagede leunca astagfirullahaladzim kajeun nyabunya leutik oge nu penting mah hirup betul leutik oge ari dicocok bae mah ngagedean betul tuh tingali ka hareup maaf hiji urang ka dieu teh dulur sejahayang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmati Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin. Anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana anu seperti kieu ya Bapak Ibu muga-muga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah urang dorog-dogkeun bae ngaji nama ameh henteu panas-panas teuing beuki beurang beuki panas sabab bener betul katuruka timpug yesim kuring keur udur syar'i tenggorokan nuju kaayaan radang garis mireng seraka sautiqa jadi ieu kula ceramah oge moal lila-lila pa arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu cana naon geus kana lebohkeun pikiran teh orang di Ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah tu hampura tingali ka hareup ieu menit anu paciwit-ciwit poe anu patele-tele minggu anu patunggu-tunggu bulan anu paantai-antai tahun anu pauntun-untun Lengit menit datang jam, lengit jam datang poe, lengit poe datang minggu, lengit minggu datang bulan, lengit bulan datang tahun tekara sama dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercaya dititipan umur sampai saat ini urang bisa ngariung deui bisa nincak di bulan Rabiul Awal lamun cek orang bahasa talaga teh mah bulan mulud bari ngayakeun peringatan Maulid Nabi
Memang peringatan Maulid Nabi diramekeun lain di dieu doangan Pak, lain di Talaga Ungkul, lain di Banten doangan. Tambaga biasa we atuh entong ngadat. Bukan hanya di Tambaga, lain hanya di Banten, bukan hanya di Indonesia, salam dunia yang notabene ahlu sunnah wal jamaah datang Robiul Awal kompak serentak mengadakan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Cuma nu jadi aneh Pak palebah kota mah di ditu geus loba golongan-golongan anu anti kana Maulid. Nepikeun ka manehna mah berani mendeklarasikan bahwa peringatan Maulid Nabi anu alabatan kieu teh mah ceuk nyana hukumna haram. Kayak operator sound system di mana atuh diukna entong dioprek ulah cenah ngahiung Kang. Cek low efekna turunkeun Kang. Cek turunkeun efek. Cek. Oh guys. Cek low cek. Eueuh jelema na meureun. Tah kieu. Geus tong dioprek-oprek Kang aing lieur aing mah deh. Ya orang doakeun lah tukang sound system mudah-mudahan tukang sound system ku Gusti Allah sing diasupkeun ka surga. Jeung sound systemna. Amin lain sia. Jelas tah henteu? Jentre teu? Ngahiung teu? Alhamdulillah. Tak kitu marukan tukang sound system meureun aing arek kuro atuh rek kuro bodoh teuing aing mah moal kuro ieu heueuh. Jelas jentre. Pak, di belah kota loba golongan yang berani mendeklarasikan bahwa peringatan Maulid model kieu teh haram, rajaban, haram. Haulan. Anjir eueuhan. Rajaban. Haulan, tahlilan, jeung tahlil napa diharamkeun ku si eta goblok nana teh bisa nate ngacak proyek kiai bae. Thank you. Ampura mah coba pikir kurang muludan diharamkeun rajaban. Haulan tahlilan ari kiai gawe naon atuh. Tapi maaf pada ieu teh dina deungeut ayeuna urang teh ngaji bahan pola pikir ngaji urang dina deungeut ayeuna lain kadinya maksudna tapi kula rek ngajak mikir babarengan dulur coba pikir ku urang. Cacak-cacak peringatan Maulid Nabi diramekeun di mana-mana, di kaler jeung di kidul, di kulon jeung di wetan, nepikeun ka batur mah wani ngondang mubalik kondang, ti Bandung ngundang Ustad Hariri, ti Jakarta ngundang putrana almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, ti Sukabumi ngundang Kiai Haji Jainuddin Mencret. Pangajian digemor-gemor di ditu jeung di dieu kaler kidul kulon wetan tetep ngayakeun muludan tapi maksiat akhir zaman teu eureun-eureun cacak-cacak muludan masih keneh aya komo lamun muludan di Tenang ini ujian. Muludan rame di mana-mana, anu mabok teureun-eureun, anu masang judi teureun-eureun, bahkan naik level kana salot. Betul? Betul. Cacak muludan aya, komo lamun muludan di muludan rame di mana-mana dulur, tapi ngomongkeun batur teureun-eureun, malah mandar ayeuna mah lain mung ala kadar ngomongkeun batur, rame
jelema tuturubun ngomongkeun baturna bari ngariung jeung ceemok. Betul? Betul. Cacak muludan aya komo lamun muludan di komo kukulaya diperhatikeun nu hadir teh lobana mah ibu-ibu. Muludan mah rajin muludan ngan omat mah ulah aya paribasa alabatan kieu. Padudan udud padudan aduh cemimin cemimin aya sorry min lain mimin ieu mimin itu Amerika atuh hampura bisi kasinggung mah ganti ngaran we atuh kokom langaran kokom ditambah gak aya aduh Eti Ana Rodiah Nunung Maimunah moe maneh meni sagala aya atunya nyanggeus urang make ngaran legend wae ngaran zaman baheula mah ngaran teh rata-rata keur zaman kerajaan mah awewe teh Dewi gitu teh ditambah ga aya ngaran Dewi Sinta Santi Maisaroh Moesirah oh paingan Moesirah ungkul atuh di dieu janggeus tong dingaranan lah pi omongeun deui aing mah lah ampurannya eta cemimin mending ngajeleng reuwas meureun digigir cemimin hampura Arjunanya didoakeun cemimin ku Arjuna mudah-mudahan cemimin sing panjang umur ila yaumil kiamah amin. Kiamat jelema paraeh kabeh atuh cemimin celengak-celengok ditambah gasorangan keung. Cemimin sing berkah dunia akhirat nanya amin. Ya Allah ya Robbal. Tong dingaranan ame aman setuju. Padudan udud padudan aduh ibu-ibu orang tambagan nu balalager. Atuh aing eueuh nu nyawer aing mah. Ya Allah peuting tadi mah aing mah heueuh aya nu nyawer ku jaro peuting tadi mah disawer teh. Peuting tadi pajaro di ditu, pajaro pun sanes pajaro di dieu pajaro di ditu. Disawer wir aing kot menang 800.000 ih bager amat cek aing jaro di ditu mah. Di Cikupa peuting ampura pajaro lain nyindiran ngabejaan apunten pajaro heureuy campur heueuh oh sok nyawer pajaro di dieu osok oh atuh maksakeun serak oge aduh padudan udud padudan aduh bapak jaro anda nu bager tak biasa nama lamun geus dikitukeun nyawer duh cek jaro teh nyakal aing teu mesakan duit ya Allah heuh kenae Pak Jaro bisi rekana pula nyokot duit teu nanaon apunten Pak Jaro heeh kumaha we eta mah pertimbangkeun geus kembali ke lab padudan udud padudan aduh ibu-ibu orang kampung Tambagan nu balalager naik taksi kahujanan muludan rajin muludan aduh ibu-ibu orang Tambagan nu balalager kasalaki mah
tetep ngalawan. Nah histeris deka Pak bangun cocok Pak cocok. Emang di dia aya nu sok ngalawan ka salakina aya saeutik loba tiungnan warna kumaha. Ya salaki sahabi curhat hidung cenah. Bu muludana mah rajin komo ibu-ibu masuk loba saragamna. Bener. Tapi kasalaki anggar ngalawan. Bener gitu bener. Amit-amit. Bu. Ibu aya. Oi, ibu araraya. Oi, bu aya. Bu. Ibu jawab sing jujur. Ibu sok seuri tara kasalaki. Oh sok Ustad mun salaki bogaan duit. Giliran salaki tegablegan duit mah boro-boro hayang seuri monyong alabatan asepan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese. Nu nagih rabeng budak beuki mewek Bang Emok dararatan. Aya di dieu nu sok nginjem duit ka Emok aya. Aya nu sok nginjem duit ka Emok aya. Ngaku atuh naon hesena. Naon salahna urang nginjem duit ka Bang Emok bener teu Bu? Peperining dulur teu daekeun nulungan tatangga hare-hare wae urang loba pangabutuh oge betul. Giliran urang kerjaya, giliran urang keur loba duit, boro-boro dulur tatangga ge mepet-mepet bae ka urang teh ngudag-ngudag ngaku-ngaku dulur. Betul. Giliran urang loba pangabutuh nete semplek nincak semplak beulieun loba budak beuki barang dahar jajananana oge meuni teu katulungan. Boro-boro tatangga dulur oge kabur api-api teu wauh ka urang teh. Betul. Untung ada Bang Emok. Betul. Hidup Bang Emok. Goblok bener. Atuh beuki kapanggih ku urang. Bu, lakajeun kukula didoakeun ya berkah maulid. Moga-moga ibu-ibu nu barogah hutang ka Bang Emok balik ti dieu ya Allah sing laloba duit. Wih. Loba ning nasabahna. Bu, ibu ngan catet ya omongan Arjuna. Maaf lamun teh mah ku Allah ibu balik ti dia di irodah boga duit atau besok lusa ibu tiba-tiba Allah berikan rezeki min haisulayah tasib wayahna eta hutang ka Bang Emok ece bayaran karunya da batur oge usaha lain nyumput bae sete. Repeh-repeh ye kula can rapih ngomong dengekeun heula ye galak. Bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa lain ya. Bu Pak diam bae pugu sarwana dia haram jadah doang. Seolah-olah ibu-ibu nu nyieun kasalahan teh pugu dia ngijinan ka pamajikanana. Bener Bu? Betul Bu? Kos nu eta masalah kina datang pamajikanana. Geus di mana mamah eta? Tadi teh geus ngariung jeung Ce Esih, Ce Titin, Ce Nunung, Ce Rodia pokona mah geus naon? Ka Ce Emok. Nah naonan ka Ce Emok? Geus naon? Ieu nginjem duit 1 juta tadi. Ieu mah ngerakeun. Ka dieu keun 300.000 jang udud. Si goblok saruana. Naudzu. Bu, Pak, anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi. Di antarana transaksi riba nu dilakukeun ku Bang Emok jeung nasabah nama.
Cek Allah wala takulur riba. Dulur, omat ulah wani-wani ngadahar barang riba. Dibakuyu ku barudak santri ta ayat dibongkar pa. Di jerona ayah harap lah. Disebut nala nahi. Keluar qaidah usul fikih. Al aslu bin nahyi litahrim. Nganatijahkeun dina eta ayat dulur. Ternyata transaksi riba. Rek bang emokna. Rek kosyifana. Rek bangke atau bang kelilingna. Eta hukumna. Haram, haram, jeung har. Lah silih harewas maruk teu kadenge meureun ku urang belah ditutup patu. Majarkeun teh ari butuh. Ya. Hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh, sekali haram tetap. Sekali haram tetap. Naon untung nama urang nambut artos ka Bang Emok. Pak, naon untung na urang ngijinan pamajikan nambut duit ka Bang Emok. Saya ngajak berpikir, mohon maaf ya ceramah teu kudu waka ngaluarkeun dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma, komo nepi ka kias. Yeuh, lamun cek ilmu tauhid urang make dalil akli, lamun cek bahasa orang Tambaga urang make logika we, urang make akal cerdas seulanan Pak. Mohon maaf Arjuna tanya jawab sing jujur. Ibu, Bapak, lamun urang nginjem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah, ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan? Oh nyahoan bener Tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem eta lamun mayar lamun nginjem eta lamun mayar. Kabeh ngomong lamun nginjem di eta lamun mayar di. Mohon maaf pas sengaja saya ulang-ulang sugan we dibolak-balik mah tembus kana jantung parat kana ti sanubari dibuka mata hate ku Allah. Lamun geus nyaho kana hukum muga-muga ku Allah dibere taufik jeung hidayah, amin. Coba kita pikir, nginjem dari mana dikurangan? Mayar kudu ngaleuwihan. Kalau memang prosedurnya Bang Emok teh model gitu Bapak Ibu, berarti datang Bang Emok ke kampung Tambaga teh nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Nguntungkeun apa ngarugikeun? Atuh geuning eta sadar. Ternyata datang Bang Emok ka Tambaga teh umi lain nulungan, bukti namanya kek lain nguntungkeun, fakta nama ngarugikeun. Atuh lamun datang deui Emok ka Tambaga mending diantep apa diusir? Antep kenapa usir? Antep kenapa usir? Orang Tambaga siap bersih tina riba, siap. Siap usir Emok, siap. Nah ibu-ibu belah ditu malolotot. Siapa panggil ku aing anjir nasabah unggul aing nyaon salah aing nyaon nasabah unggul anjir karunya teuing ya Allah loba nasabah di dieu. Bu, ampurannya mah da kumaha atuh katerangan kudu ditepikeun bener teu? Leres teu? Ya moal naon Arjuna ceramana peureus kajeun. Deui nya kita Willy diuk atuh bager deui ya Allah. Sok neng tak kitu duduknya geulis bager solihah. Bu, ieu ceramah Arjuna kajeun peureus kajeun. Kajeun. Moal ngambek moal. Moal ngadat. Moal pundung. Moal mere berkat. Suwe aing jadi dia ya Allah. Kena aya da kamari geus pernah ngomong Pajaro ka abdinya Pajaronya. Ibu saya ngontrak di Karang Tanjung wilayah Pandeglang, alhamdulillah silaturahim aya Pajaro ka ditu karorompok, aya Pak Kesra nya eta teh nya. Pak Kesra aya Pak saha kitu salah. Geus ngomong ka kula.
Pokoknya mah cenah tenang disiapkan cenah ke pas balik cenah beas cenah sakarung geus ngomong gitu eta. Terus cenah disebutna teh non tiwu non poho deui aing. Hah? Tiwu nog cenah geus ngomong gitu eta. Tiwu nog cenah kitu terus bubuahan sabangsaning apel, mangga, melon, samangka geus ngomong gitu eta pajarona. Punten Pak Jaro. Toing cenah cek Jaro teh aing mah teu ngomong kitu. Ah ieu mah ngingetan we bisi poho. Ieu mah naon peureus moal? Geus mah panas, geus mah peureus ceramahna kajeun. Kajeun kuat ngadengekeunana, siap narimana. Tapi daripada Arjuna ngabak-blak sorangan bisi jadi fitnah mending keneh urang baca kateranganana babarengan yuk. Urang baca bareng-bareng yuk. Sok tuturkeun kula bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Anu teu maca eta nasabah Bang Emok aing ge nyaho sia. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartina saur Kangjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan ngomong bila mana terang-terangan naon euy ar-riba transaksi ceemok di mana euy fi qaryatin di kampung Tambaga faqad ahallu maka nyata eta orang Tambaga sarua jeung mancing li anfusihim pikeun diri pribadina kana naon euy adzaballahi kana siksaan Allah kana siksaan Allah kana siksaan mohon maaf ibu bapak ya keterangan dibaca bareng-bareng kalayan eces turjentre dan mungkin ini akan mampu menjawab salah satu pertanyaan. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi diturunkan ku Allah di dunia keneh Pak? Gempa bumi can anggeus-geus disusul di ku banjir bandang, banjir can anggeus susul di ku longsor, longsor can anggeus kecelakaan maut di mana-mana. Mohon maaf saya akan ingatkan kembali sugan eta oge beritana nepi ka dieu Pak. Ibu bapak beberapa bulan ke belakang 5,8 magnitudo kedalaman 10 km mampu memporak-porandakan bumi pertiwi Nusantara anu tepatna di wilayah Kabupaten Cianjur anu titikna di Cugenang, Pacet dan sekitarnya nepikeun ka ancur eta wilayah Pak. Kula nanya nepi tah henteu berita gempa Cianjur ka Tambaga nepi sieun teu keung teu hariwang teu hayang Tambaga digempakeun cara di Cianjur ku Allah hayang amit-amit naudzubillahi min ma Arjuna ketika ninggali tragedi gempa bumi di Cianjur jadi mikir mah sabab dampak tina gempa eta Pak ironisna ya Allah ya Robana loba orang tua yang kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, begitu pula sebaliknya nu paling parah ketika gempa Cianjur kiai loba nu jadi korban Pak. Santri banyak yang luka-luka, pondok pesantren loba nu hancur, ratusan pondok pesantren hancur Pak gara-gara gempa Cianjur kamari.
bahkan tersautik santri anu wafat innalillahi wa inna ilaihi. Dipikir-pikir kukuring Pak, ya Allah ya Robana, ternyata Gusti Allah lamun geus nurunkeun musibah teh geuningannya Allah teu pilih bulu mah. Ieu mah urang ngobrol pada urangna heueuh Pak, urang ngobrol pada urangna mah kieu ya. Mempeng jauh teh lembur we aing marek curhat. Ieu mah urang ngobrol pada urangna mah, pada urangna. Kahayang ieu mah Pak kahayang. Tong dikaitkeun jeung hakikatnya ieu mah ngobrol pada urangna nya. Kahayang ieu mah pada urangna mah, pada urangna. Heuh bisi maksudna bisi. Ieu mah kahayang, kahayang. Gusti Allah teh ieu mah pada urangna nya nya, pada urangna. Dangakeun atuh dangakeun. Pada urangna we ieu mah kahayang mah Gusti Allah ketika nurunkeun musibah teh cik atuh ya Allah kiai mah tong cenah jadi korban. Bener teu mah? Setuju teu? Karunya umat eueuh panglumpatan. Betul. Kahayang ieu mah ci atuh santri mah nu keur ngala ilmu tong cenah jadi korban sabab eta generasi penerusna para ulama. Betul. Kiai santri tetap jadi korban Pak. Ya Allah ci atuh si bapak ieu mah nyagel lain santri, si bapak ieu nya oge lain kiai. Tapi si bapak ieu mah tukang berjamaah, tukang ngamamurkeun masjid Gusti. Cing atuh ulah cenah jadi korban. Setuju teu? Ya Allah ya Robana, ci atuh si ibu ieu mah da Gusti, si ibu ieu teh nyage lain santri, lain ustadah. Teu nyaho pasantren acan, tapi si ece ieu teh jalemana sopan santun ramah tamah tara ngabangkang ka salakina. Ci atuh Gusti ulah cenah jadi korban. Bener teu? Ieu mah kahayang urang pada urangna. Tapi bagi Allah pan teu bisa kitu geuningan Pak. Bagi Allah tidak bisa begitu. Allah terpilih bulu, terpaduli si eta tukang ibadah asarua bae geus Allah nurunkeun musibah majeng nu haram jadah. Terpaduli si eta tukang syukuran, angger bae geus diturunkeun musibah mah sarua bae jeung jelema nu kupuran. Terpaduli si ieu mah tukang taat, tukang salat, Allah geus nurunkeun musibah mah cilaka nama sarua bae jeung nu maksiat. Betul? Betul. Maka narek teu kesel kumaha Pak ketika aya hiji jelema dipapagahan ku kiai, dinasehatan ku bapak kolot, dipapagahan ku kasepuan, bahasana kieu Kang teu meunang kitu atupan eta teh diharamkeun ku Allah. Ibu teu meunang kitu atupan eta teh dilarang ku Allah. Dulur teu meunang kitu atuh pagawean teh bisi Allah marah, bisi Allah bendu, bisi Allah nurunkeun musibah. Kumaha ngajawabna? Lah kiai masing-masing we kiai hirup mah. Sok aya nu ngomong kitu, sok aya. Sok aya nu ngomong kitu aya. Lain aya loba. Betul. Masing-masing we kiai hirup mah. Aing nu mabokna kunaon kiai nu liurna. Aing nu judi selotna kunaon kiai nu stresna. Aing nu jadi nasabah ceemok kunaon kiai anu rewelna ngilumayaran leheung. Sok aya nu ngomong kitu aya. Aya nu ngomong kitu aya. Tah engke lamun aya deui nu ngomong kitu geus ngaji tegas model kieu mah jawab sing tegas deui. Kieu jawabanana. Dengekeun ku dia tolol, make tolol mah. Emang dia nu judina, dia nu mabokna, dia nu jadi nasabah cemokna, dia nu ngarentenkeunana, dia nu tilok salatna, dia nu sok maksiatna, dia nu nulang tonggong ka Allahna, tapi dengekeun ku dia haram jadah, make haram jadah nu kadua mah Pak. Lamun Allah geus turunkeun azab jeung musibah, lain dia doangan goblok nu bakal ngarasakeun penderitaanana. Kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul. Jadi marolotot ka aing kieu ya. Kocuna tadi kajeun cenah pereus oge. Moalna naon pereus moal? Serius. Nya panas nya pereus kajeun. Carita leutik aya ibu-ibu keur nongkrong di hareupeun teras imah.
keur ngeuna-ngeuna nongkrong tiba-tiba eta duburna gunyunyut. Aduh ya Allah. Kodongkang dikodok ku eta si ibu, leungeunna dikodokeun kana dubur, ternyata aya bentol sagede boboko. Badag teuing meureunnya. Pas begitu dicabut di leungeunna eta ku si ibu, ternyata aya sirem berem nyoco, aya sirem berem aya sirem berem. Si ibu ninggali sirem berem nyoco, marahna ka bina-bina teu loba tatanya jeung teu loba omong, langsung we modar dia. Beres maehan sirem redkat kabelah katuhu, ternyata aya ngadungkuk sarang sirem. Wah, ngan kulantaran si ibu geus kagok marah, teu loba carita jeung teu loba omong, langsung mawa lamak garing. Geus dibawa lamak garingna, dibuka tah eta bagasi motor, dibuka teng bensinna, dilelepkeun eta lap garing kana bensin anu aya dina eta teng. Tuluy dicabut ditaplokeun kana sarang sirem eta lamak nu meunang ngabensinan, teu loba carita jeung teu loba omong, langsung dibakar. Sarang sirem jadi ancur, termasuk penduduk-penduduk sirem nu aya dina eta jero sarang jadi parara. Padahal kur hiji nu nyoco nama mah, nu nyoco kana dubur nama bara hiji. Sabaraha hiji? Hiji ngan kulantaran eta nu dicocokna marah nepikeun ka dipaehan jeung sarang-sarangna dibakar. Betul. Betul. Artinya apa? Dulur, boleh jadi di kampung Tambaga teh nu mabok nama saurang, anu judi nama saurang, anu ngarentenkeun nama saurang, jadi nasabah ceemok nama saurang, nu tilok ngaji nama nu maksiat nama, nu nulang tonggong ka Allah nama. Tapi lamun Allah geus marah, lain si eta nu saurang ungkul anu bakal menderita, tapi kabeh anu bakal ngarasakeun penderitaanana. Naudzubillahi min. Matak lamun dipapagahan ku kiai mah, dinasehatan ku ajengan umi hampura. Kiai teh lain ngewa, kiai teh lain fanatik. Ulah aya bahasa macing-macing be kiai, macing-macing. Ih goblok, tangkurakna mun hayang ditakol eta jelema. Macing-macing be, macing-macing. Ih macing-macing kumaha lamun manehna pae. Emang bisaeun kitu ngagali kubur sorangan. Bisaeun kitu ieu mayit mandi sorangan. Bisaeun kitu mungkus beh ku sorangan. Tetep urang teh butuh komo dina hal ieu mah urang teh butuh gur, butuh kiya, butuh ulah. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Coba tanyakeun ka Mang Ebit mah. Nyaho teu Ebit? Itu gaul amatnya orang Tambaga. Apal teh Ebit? Henteu. Yaing kakarak ceramah bari peureum meletet saeutik ieu. Ebit ge ade, Pak. Ye, dengekeun. Bit. Ya. Kenapa bencana semakin bertubi-tubi? Ebit ngajawab, mak serak-serak ge maksakeun. Cek Ebit kieu dengekeun. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau mulai
bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Tapi kan itu jawaban Ebit mah. Pak, eta mah jawaban artis. Coba tanya kena ka Kangjeng Rasulullah. Rasulullah geus ngabejaan 14 abad yang lalu. Cek Rasul, dengekeun Arjuna kupingkeun Bapak Ibu orang Tambaga. Katerangan anu tadi teh, idza doharo, hei Arjuna, lamun geus terang-terangan, lamun geus bungkeulekan, lamun geus ngadalalahirkeun. Naon ya Rasul nu ngadalalahirkeun teh? Arriba, jelema tuturubun kana riba, tuturubun ka ceemok, tuturubun ayeuna ka kosipa, tuturubun deui maranehanana ka bangke atawa ka bang keliling. Memang ayeuna anu keur trending teh ceemok, bener teu? Ngariung paneta teh lamun teu poe Rebo, poe Senen mun teu salah mah. Ngariung Salasa di dieu mah nya. Salasa atuh atuh jadinya aing pan di dieu tuh. Ngariung eta teh poe Salasa meureunnya can datang saurang can dimimitian. Geus kumpul kabeh ti dinya mulai pembaiatan. Diangkatkeun leungeun, aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya. Jika tidak tepat maka sertifikat imah diambil. Al-Fatihah. Aya di dieu nu bungkeulekan model kitu aya. Anu terang-terangan di Tambaga aya. Terang-terangan ka Ceemok di Tambaga aya. Hampura mah lamun geus loba, lamun geus aya maaf, berarti geus asup kana kategori faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Eta warga masyarakat Tambaga sarua jeung mancing kana naon? Adzaballah, kana longsor, kana tsunami, kana gempa bumi. Adzaballah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna pertanyaanana, hei dulur Arjuna orang Tambaga, hayang ieu Tambaga dihancurkeun cara di Cianjur digempakeun hayang ku Allah hayang. Hei orang Tambaga, hayang teu ieu kampung Tambaga anu dipikadeudeuh ku urang teh dilongsorkeun ku Allah hayang. Ieu Tambaga hayang ibu jeung bapak keur tengah peuting ngajajempling tiba-tiba ku Gusti Allah dikirim angin puting beliung, kabeh imah anu aya di Tambaga disapukeun, pendudukna kabeh dijadikeun korban ku Allah hayang dikitukeun ku Allah hayang. Hei orang Tambaga, hayang teu ieu Tambaga disiksa ku Gusti Allah kalayan kabeh ieu satambaga dicabut kaberkahanana hayang. Lamun bener embung, lamun bener alim. Pertanyaan Arjuna anu terakhir tolong dijawab sejujur-jujurnya. Arjuna percaya ibu jeung bapak boga mata hati anu paling jero. Jawab sing jujur. Rek nginjem duit deui moal ka Ceemok. Moal Ustaz pan ayeuna mah keur ngaji. Naudzubillahi min. Bu, ibu ingewai geus karolot piraku hayo we urusan jeung Ceemok. Atuh da cenah Ustad butuh kumaha atuh? Ibu punten bukan Ceemok solusinya. Lamun ibu loba pangabutuh nginjemna tong ka Bang Emok, pugu prosedurna disalahkeun ku syariat. Kasaha atuh nginjemna? Kadulur. Eueuh. Tara mere. Hoda meureun tara mayar. Betul. Atuh kunaon dulur cenah menang teu mere, da teu mayar. Atuh kadulur wae geus hianat atuh komo beri ka batur, bener? Betul. Engke manggeus, nu geus manggeus anu boga hutang nyanggeus sok bereskeun heula ngan omat ibu lamun hirup hayang barokah entong nginjem deui, entong nginjem. Engke lamun datang deui Ceemok ka imah ku ibu tegas jawab. Naon? Arek nginjem duit teh moal. Naon nginjem duit naon? Ieu mah diskon 3 juta pokona mah jang euceuh gawe moal dipotong moal dikurangan narimana. Tah, eta prosedurna bener eta mah teu naon. Tapi keula tanya hiji deui. Mayarna dileuwihan teu? Kumaha ngajawabna? Atuh heueuh mayar mah leuwihan we 0,7% mah. Lamun teh mah prosedurna tetap kitu, jawab ku ceu. Pertama, polototan beungeutna. Geus dipolototan beungeutna pelakeun leungeun dina cangkeng.
geus dipelakeun dina cangkeng tuluy jawab ku ibu sing tegas. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Cakep. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Insya Allah cemok nage goblok nu boga imah jadi edan kieu cenah ieu. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Hampura apa kunaon Arjuna ngabahas make lumpatna kana halal haram ongko cenah ieu teh maulid ma apa sabab ayeuna ironisna ieu gara-gara Bang Emok geus jadi virus masyarakat Pak. Teu saeutik gara-gara Bang Emok jelema nu tadina maju usahana ngadak-ngadak monoton. Gara-gara Bang Emok jelema nu tadina babanda naloba di ditu jeung di dieu ngadak-ngadak disitaan. Gara-gara Bang Emok jelema jadi teu akur jeung dulur. Gara-gara cemok jadi teu akur jeung tatangga. Gara-gara cemok jadi mulai teu betah cicing di lembur. Gara-gara cemok terjadi perselingkuhan rumah tangga. Gara-gara cemok acak-acakan rumah tangga. Bahkan gara-gara Bang Emok terjadi perceraian rumah tangga. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Aya naon belah ditu? Hah? Oh tuh di dieu mah aya mobil teh aneh meureun nya. Jae panonna kabeh nempo ka ditu aing dicuekeun. Oh aya balon. Oh aneh atuh urang ge can pernah nempo. Pak. Hampura Pak dampakna Imam Ghazali nu ngomongna cek Imam Ghazali barang haram lamun asup kana jero beuteung urang maka mawa qoswah kana qalbi matak teas kana hate Pak. Saya kasih contoh sedikit mohon maaf Pak. Kunaon urang ngadenge adzan di masjid ogah-ogah teuing nya arek kacai. Kirang bara berjamaah mah dakula percaya kana kailmuan orang dia bapak-bapak KBG nyaho bahwa pahala berjamaah teh 27 derajat saeutik oge moal dikurangan. Tapi kunaon ogah-ogah teuing arek kacai teh Pak. Alasan capek teh tunduh teh pokona mah segala rupa alasan disebutkeun ku bapak. Waktu pengajian rutinan saminggu sakali ku DKM geus diprogramkeun ku kiai geus dijadwalkeun padahal ngaji rutinan pataralila maksimal waktuna sajam minimal setengah jam tapi kunaon ogah-ogah amat urang ngaji rutinan. Sarua eta ge alasan cangkel teh tunduh teh capek teh rek nempo bola teh pokona jampe kedul eta mah kabeh dibaca. Kunaon ogah-ogah teuing pa waktu ngaji rutinan teh atawa ngaji ku ngaji na bahkan ngaji na ge deukeut kiai na nepikeun ka kadenge capetangna kiai ngabahas Al-Qur'an jeung tafsirna ngabahas hadis jeung mustalahal hadisna ngabahas fikih jeung usul fikihna tapi kunaon Pak meunang teu asup kana hate asupna kana ceuli lebah katu bijil dina lebah kenca meuni alabatan conge doang ta ilmu. Atawa urang teket kunaon ketika kiai nerangkeun azab, kiai nerangkeun siksaan Allah, kiai keur nerangkeun dahsyatna azab Allah, kunaon teu aya sentuhan kana hate sugan rai jadi sieun ku Allah. Wah sama sekali dina hate, kunaon teu as-teu teuing hate teh Pak. Waktu kiai nerangkeun surga, nerangkeun keagungan Allah, nerangkeun nikmatna surga, nikmatna bidadari, nikmatna talaga Kausar, kunaon meunang teu aya sentuhan kana hate, jadi bangkit semangat ibadah ka Allah. Eueuh sama sekali Pak, aya naon atuh ieu teh hirup teh? Maaf Pak, ulah waka nyalahkeun ka batur, introspeksi diri heula. Bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang, dampakna mawa teuas kana hate, mawa kendor kana ibadah, mawa kendor kana naudzubillahi min. Bu, ibu, ulah galak ting ka ibu-ibu karunya aing mah geus panas, geus peureuss nya ditu nya. Bu, ibu kunaonnya lamun ningali tatangga aya kamajuan kadang-kadang eta hate sok dikuasai ku setan atuh emak kunaon. Tatangga kabeli termos anyar kunaon hulu sieun cenah ngagolotrokna. Tatangga kabeli kulkas anyar na sieun cenah paranas tirisna. Tatangga kabeli mobil anyar nasi makalah naik mobil ambulan. Ada apa ini bunda? Mohon maaf ibu ulah waka nyalahkeun ka batur, introspeksi diri heula. Bisi loba teuing hak batur atawa barang haram asup kana jero beuteung urang, dampakna mawa teuas kana hate tungtungna, ninggali batur maju lain bungah nu aya ge kalakah susah. Naudzubillahi min.
Pak. 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 Kunaon boga pamajikan teh bandal-bandal teuing noyod-noyod teuing atuh. Cek bapak tadi boga pamajikan teh ngalawan bae ka salakina aing mah teu kabeneran boga pamajikan teh. Kunaon atuh Pak pamajikan teh ngalawan wae menang ngurus tunjung padahal ibu maaf tugas istri terhadap suami kudu nama dawamul haya ngalanggengkeun isin yang hareupan salaki teh tapi kunaon pamajikan teh teu isineun yang hareupan salaki teh Pak. Ya Allah hitut hareupeun salaki teu eraeun cileuh naplok dina panon sagede bodrek teu eraeun heuai hareupeun salaki teu eraeun aya naon atuh ieu teh Pak menang ngurus tunjung teuing pamajikan teh sakalina di kamar ejeng akang duaan satu selimut berdua kuk pamajikanana hitut kot gugurubugan salakina aya naon atuh Pak menang culanggung amat boga pamajikan teh hampura Pak ulah wakan nyalakeun ka pamajikan Pak introspeksi diri heula dah hakikatna hate awewe mah lembut bener teu Bu awewe mah lemah perasaanana nyaahanana bener teu Bu ampura Pak introspeksi diri heula ulah wakan nyalakeun ka pamajikan bisi kasab urang kotor loba teh nganapakahan pamajikan tina ladang anu diharamkeun ku Allah ladang ngarentenkeun ladang puak paok ladang nipu batur dibikeun ka pamajikan atuh tungtungna hate pamajikan teh teuas anak geus teuas tungtungna jadi awewe anu durhaka kanu jadi salakina puas Bu Ibu ya Arjuna rek amanah ka ibu-ibu rek didangukeun moal rek diamalkeun moal ibu urang hargaan salakiyu nu di pos ronda urang hargaan salakiyu ma urang hargaan si Abah yu Bu amanah Arjuna aya 2 ye catet ibu omat ibu teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami catet eta mah catet teh aya nu ngomong aya nu ngagorawok bawa kasurupan Bu ibu teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan nu jadi salak mohon maaf Pak ini berkaitan dengan halal haram ibu catat nu dikhawatirkeun teh bisi salaki saking kunyaah ka pamajikan cinta terhadap istri deudeuh kanu jadi bojo nepi ka hayang nyumponan ka hayang pamajikan toh pati jiwa raga ti paparetot jeung ti babaran ting tas salaki ya Allah demi hayang nyumponan ka hayang bojona ngan hanjakal ieu ku salakina geus teu dilieuk halal jeung haramna tungtung nanyana nepikeun ka berani belaan ngarentenkeun belaan nipu batur belaan nyokot hak batur belaan ngagarong belaan korupsi menang nu dipika hayang ku bojona diasongkeun ka pamajikanana mana horeng eta teh kacampuran ku ladang haram atau memang total tina ladang nu diharamkeun ku Allah song dibikeun ka ibu sanajan alus bungkeulekanana ma lamun eta barang haram ibu catat ibu sarua jeung diracun ku salaki ku barang anu diharamkeun ku Allah naudzubillahi min makana hati-hati lamun rek barang penta ka salaki ngukur heula Bu bisi salaki lemah imanna ngukur heula pugu penghasilan salaki 100.000 sapoe atuh kudahar oge beak saumpamana teh mah ieu mah peuting-peuting sok ngarayu ka salaki teh akang hayang Fortuner atuh satruk salakina sia Bu nu kadua omat ibu lamun salaki arek istirahat kulantaran capek digawe tiesuk nepi ka sore geus neangan barang halal pikeun nanapakahan anak jeung pamajikan omat teu meunang salaki rek istirahat ibu ngomong anu matak ngabingungkeun komo nu matak nganyeri hatekeun nu jadi salaki hati-hati Bu ieu mah salaki arek sare ya Allah ya Robana Gusti ngomong teh pa padu bae geuningannya sajeplak-jeplakna jeplak pangabutuh ti nepi kajet dicaritakeun eta salaki kuat teu bisa molor
Ya Allah, ya robana salaki kot pundah pindah ke tengah imah. Pindah gek diuk dina kursi diperemkeun teu daekeun molor. Da pugu ge hate geus kasinggung bener teu Pak? Ya Allah, dina asbak aya kuntung udud geus koneng dicokot deui ku salakina da pusing buu dikenyot. Eueuh haseupan pada pugu ge bapak poho teu disunut heula tadi. Da eta mah awak salaki teh ibu kuat nepi ka kuru. Ya Allah, ya maaf kanu kuru. Epan beda ibu, ye aya kuru ku panyakit jeung kuru ku pikiran beda. Kuru ku pikiran, kuru ku ngabatin dibawa ke puskesmas terdekat teu cager bener teu Pak? Cek puskesmas ieu mah eueuh panyakitan da pugu ge hate eta mah ngabatin dibawa ka klinik terdekat teu cager keneh da cek klinik oge ieu mah cenah eueuh panyakitan biasa wae. Cager nama dibawa ka Rangkas Bitung ka rumah sakit gede da pugu ge di ronsen dibawa ka radiologi ditempo hasil radiologi na ge meuni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot ya Allah. Na'udzubillahimin. Bu, ibu hayang dibuka pintu rejeki, maaf bukan cemok solusinya, bukan nipu batur solusinya, bukan bohong solusinya, akan tetapi catat ibu-ibu, lamun hayang dibuka pintu rejeki nu barokah, ibu bahagiakeun salak. Ibu ngabahagiakeun salaki teu kudu gede modal mak. Ma ngabahagiakeun salaki simpel. Ibu cukup memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang ejeng kanyaa. Itu sudah jadi poin kebahagiaan untuk suami. Bener teu Pak? Akang rek boga duit teu boga duit, usaha keur maju atau keur rugi, bisnis keur untung atau keur rugi, tapi lamun ningali pamajikan istiqomah sopan santun ramah tamah tetep baik hati, ngomong napi kangeunaheun, akang betah teu di imah. Nyaman teu cicing di imah. Kunaon salaki meunang teu betah cicing di imah ibu? Berarti ieu aya naon dina akhlak urang mah. Ibu makana lamun ningali salaki teh panon teh ulah molotot, ulah sinis. Tatap dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Komo ibu lamun ningali dina sisi pahala, ibu memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah mah. Ya Allah. Ibu hayang nempo Ka'bah jauh. Kudu boga ongkos minimal 35 juta. Ibu boro-boro jang ongkos ke Arab hayang nempo Ka'bah. Ya Allah, ya Robana cemok ke can lunas. Tapi ibu hayang boga pahala nempo Ka'bah matak morolok dosa. Gampang. Ibu balik ti dieu, masuk rumah, lihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Labbaik Allahumma labbaik. Lakan Ka'bah. Bahkan maaf, ibu nyium tarang salaki tah tarang-tarang. Ibu nyium tarang salaki, maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad bu. Komo salaki nanu hideung mah. Maaf anu hararideng. Benar bu, bahkan dina kitab Ukudulijan Umi dijelaskan, ibu satu kali mencium kening seorang suami, jaminan dari Allah, sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Sakali nyium. Sakali nyium. 70 dosa. Sakali nyium. Lamun 2 kali 140 dosa diampura. 2 kali nyium. Matak ibu-ibu lamun hayang bersih tina dosa, balik ti dia gampang. Ibu balik ti dia langsung kecerokan tarang salaki. Lain hahaha amalkeun amalkeun da gampang ieu nyangan awas jeung ngaji bisi salah denge gara-gara bayung yang mah. Nyaho komo salaki tilok hadir, ibu hayang ngamalkeun salaki teh nyahoan kana katerangan matak riweuh eta mah. Atuh ibu pulang dari sini ketuk pintu dulu dong, betul gak bu? Assalamualaikum. Kang, Bebeb pulang Kang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening dia geus ngajangkornya ti pangajian. Astagfirullahaladzim, akang meuni kasar-kasar teuing hargaan atuh mama kieu-kieu ge balik muludan geus ngadengekeun ceramah, ngadengekeun ngaji. Tumben dia eling. Ih, astagfirullahaladzim meuni kitu akang Gusti, coba lamun akang tadi ilu muludan da pasti akang ayeuna teh romantis meureunnan. Emang sanu ceramahna? Ki Arjuna Kang. Kumacana ceknya nak? Akang hayang ngadengekeun. Heeh. Kieu Kang, tapi hampurannya Kang bisi mamah salah denge da mamah ngaji teh di pojok Kang. Kumaha? Cek Arjuna cenah Kang sing sasa pamajikan. Terus anu nyium tarang salakina. Ari kitu dengekeun heula atuh goblok aing ngomong astagfirullahaladzim. Siaka salaki teh jadi kasar balik mulu. Hampura atuh da Akang mah kabiasaan mamah ngocoblak teh sok main potong bae. Sok kumaha atuh? Cenah Kang cek Arjuna sing sasa pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh cenah Kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh ditabok ku salakina nah Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Ya awas salah deunge lain Haji Ahmad Hajar Aswad Kang hampura lain Haji Ahmad Kang ngalaga bae mama tadi Kang malah cek Arjuna teh kieu kumaha lamun mama sakali nyium tarang akang maka jaminan ti Allah 70 dosa mama dihampura sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing ge nyao dia mah balik mulu dan hayang nyium tarang aing kitu ngomong. Ih amit-amit ya Allah najis astagfirullahaladzim. Sia ka salaki nyebut najis hampura akang kalepasan jurig eta mah udah dia jurigna. Aing mah akang mah meuni kitu galak wae ka mama teh. Geus eta loba omong jadi saya teh keukeuh balik muludan terek atuh arek nyum kening aing. Eta mah lamun diijinan we ku akang lamun teu diijinan mah moal da atuh saha nu teu hayang dihampura dosa. Sabaraha kali nyiumna? Akang mah siga nu teu didenge mama tadi ngocoblak. Sabaraha kali? Akang dengekeun atuh sakali cium wae geus 70 dosa mamah dihampura ku Allah lamun 2 kali berarti 140 dosa. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ibu mun geus diijinan ku salaki geus tong loba tatanya deui langsung bae amalkeun da gampang ieu praktekna tuh tinggal gampang balik ti dieu langsung baku tek beheung salakina. Palitekeun sirana reketek. Ibu pandang Ka'bahna. Maksud nama tinggali wajahna geus ditingali Ka'bahna tuluy cium Hajar Aswadna maksud nama cium tarangna. Ibu nyium Hajar Aswad enggak sembarangan ada bacaannya bisi teu apal tah tulis tuh tingali Bismillahi Allahu Akbar langsung tong loba carita cium blaktuk. Insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan kula balik mulu dan jadi garelo. Ambura palura data tadi serius we karunya gitu. Aing mah arek heureuy tadi era kulurah di panggung atuh da aing serius bae da boro-boro ibu-ibu urang ge jenuh. Wios dikieukeun wios kajeun. Tapi maaf Bu menurut survei kadang-kadang ibu-ibu mah lain ngabagjakeun salaki memang buktina ibu-ibu dangdan sote lamun arek kakondangan bener. Arek kakondangan mah dangdan bebeakan. Lipstik 3 jengkal. Make up 5 cm. Halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rugudug hujan gede ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayul. Tesebedang dan rambut diri bonding di lalempeng di benhur di cet atuh Kang teu ngarti di benhur mah beureman hejoan konengan jahean cikuran kurupukan sambelan saeutik ta seblak hulu ngaranna eta. Baju butut diganti kuno alus arek kondangan makang liwat ibu-ibu tengah poe da meuni melanghir da pugu ge minyak anu alkohol teh anu meunang meuli akang atuh dibeakeun kabeh arek kondangan mah ku pamajikanana.
Ya budak seurik nempokeun kos nu ngarti bae dia ceng. Beres dandana bisa-bisan keluar dari rumah, hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur tante, lieur tante. Ai giliran arek nyang hareupan salaki pa boro-boro dangdan bebeakan, boro-boro make baju mantes, make daster bolong. Anu cicilan sapoe 2000 teh geuning sia nyaho sia tukang kiridit nyaho sia. Pan tukang kiridit ge sok liwat lintah ka jalan ieu teh bari mawa mio hideung bari mau keresek hideung aing nyaho sia. Arek sare jeung salaki mah boro-boro boro-boro nu aya ge kalaka make ieu teh ning panaon eta teh autan. Atuh dicium ku salakina teh pait. Subuh-subuh salakina ngabudah nyer karacunan autan. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Bu, ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Di antawisna idza nazarta ilaiha sarotka, minimal balik muludan sing pikabungaheun lamun ditinggali kuno jadi salak. Percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayang. Aing mah nyanyi tepuk tangan tadi di dia mah. Aduh ya Allah. Gos ya hayang nage tadi aing mah. Ada keke jambaraya ya. Astagfirullahaladzim. Geus duhur teu karasa euy. Terus lanjut. Makin panas ripuh takan awak. Mudah-mudahan panas sing panas berkah amin. Sing jadi kesehatan amin. Kulantaran ieu geus jam 12 wayahna dina hate kudu ngajam heula. Siap? Nah titah ngajam kalah nangtung kumaha teh? Apal ngajam? Nadar. Ibu lamun geus datang waktu salat kudu nadar. Nadar naon? Bahwa urang engke arek salat balik pangaji. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya turun dari panggung ini Arjuna boga oleh-oleh jang orang dia karena saya baru 1 bulan pulang dari Madinah. Hayang oleh-oleh nate. Ini saya punya oleh diuk arek ka mana atuh diuk heula can ge ditutup ku doa ieu teh geus riweuh. Coba ka dieu. Tapi mohon maafnya karena di sini jamaahnya membeludak bisi teu kabagian KB atuh jik bisi erek balik moal kabagian ieu meureun. Duduk dulu Bu. Inilah kesalahan kita. Kita kompak mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kita dengarkan tawasul. Kita dengarkan bacaan Al-Quran. Kita dengarkan ceramah Nabi. Tapi hanjakal henteu ditutup ku doa urang teu ngiluan. Eta pangrugi. Nah eta teh pangrugi. Sabab ieu teh ku malaikat teh diarangkat dosana Bapak Ibu. Komo deui panas nyebret model kieu. Diangkat ku malaikat dosana. Ana diangkat kitu dikabanakeun eta dosa. Eta dosana teh dikalautkeun ceuk. Ngan hanya kana laut teu narima. Ceuk laut dosana ulah dikaingkeun hei malaikat pembawa dosa. Sabab lamun dosa orang tambaga dikaingkeun di aing mah aya lauk. Ieu lauk bisi parara. Tungtung eta malaikat teh jadi miceun dosa orang tambaga ka laut. Pada akhirna eta si dosa na teh dibawa ka gunung gede. Pas nepi ka gunung gede eta malaikat nu mawa dosa di demo ku gunung. Cek gunung hei malaikat nu mawa dosa orang tambaga eta dosa ulah dikaingkeun. Sabab lamun dikaingkeun di aing maya tatangkalan, di aing maya leuweung, di aing maya sasatoan
anu teu boraroga dosa. Lamun teh mah dosana ditaplokeun ka aing ka gunung, maka tatangkalan bakal gararing, sasatoan bakal pararae, sasatoan bakal parah. Atuh tungtung na bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya hinggana. Eta malaikat atuh bingung Gusti ya dosa kudu dikamanakeun, laut teu narima, gunung oge teu narima. Ceuk Allah, hei malaikat nu mawa dosa orang tambaga, lamun teh mah gunung teu narima kana dosa, laut teu narima kana dosa, wayana eta dosa teh bikeun ka jamaah nu balik ti heula, jamaah nu balik ti mangga bisi rek baralik, mangga silahkan bisi rek baralik, mangga makana ulah waka baralik saacan ditutup kudu sok angkatkeun leungeunna urang istighfar heula babarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah ya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wahdina siratal mustaqim. Nas'alallahal karim ayyadhara qulubana minadh dhunubil batinah wa yarzuqnal akhlaqal hasanah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'alu ya rahimal mu'minina wa ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna bil qabuli wa tamami kulli suli wa mamuli wa salahi syani dhahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'ata li kulli syarri jalibata li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidatina wa liman ahabana wa ila tawsili mahabbatillahi wa ila tawsili syauqi ilallah wa ila tawsili azimil karamah wa ila tawsili amwali wal arzaki hatta kalmatori syadidi daimil halalil barakatil manfaati fid dini wa dunya wal akhirah wa ila tawsili kathiri talamidi wa talamidatil maslahatil istiqamati ila yaumil qiyamah wa ila tawsili jami'i hajatina. Mangga sebutkeun hajat urang dina hatena masing-masing. Sebutkeun hajatna, sebutkeun pangabutuhna, mangga sebutkeun dina hatena, jeritkeun curhatkeun ka Allah. Wa ila tahsili jami'i hajatina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma ya syafi'al amrad ishfi maradhana. Anallaha yunawwiru qulubana wa qalibana mal huda wal tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa likulli niyatin salihah ila hadrati nabina Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin.
Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, saya haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada ibu dan bapak yang sudah mendistribusikan sebagian hartanya guna untuk membeli produk dari pondok pesantren kami. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ti arjuna sakia dialap cekap pamugi ageng manfaatna khusus pikeun kula pribadi umum kanggo sadayana. Kirang sinereng langkungna nyuhunkeun diapunten, laresna hadza min fadli rabbi sing jadi ilmu nu manfaat, lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakhilapan jisim kuring mugi ageng pangapunten. Wallahu yaqdi bihi bati wa fi rohli wa lahu fi darajatil akhirah. Khudh masofa da'ama kadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama melafazkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Maisaro Dan saya Siti Ropiah Jalianti. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahumma muwaffiq ya kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.